Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Puji urang sanggakeun ka zat Allah anu Maha Suci. Sholawat sinareng salamna mugia salamina didugikeun ka junjunan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap ka para keluargina, para sahabatna, tabi'in tabi'atna, mudah-mudahan dugi ka urang sadayana anu sami-sami miharep syafaat di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat anu dimuliakeun ku Allah, urang ngahanca ngaos kana ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ari tajwid ceuk lugot nyaeta al-ityanu bil jayyidi. Hartosna kadar-kadar ngadatangkeun kalawan alus. Atawa at-tahsinu hartosna kadar-kadar ngaluskeun. Anapun tajwid ceuk istilahnya eta ilmun yurafu bihi irta'u kulli harfin haqqahu wa mustahiqahu minas sifati wal mududi wa ghairi zalika. Hartosna ilmu paragi nganyahokeun ngadatangkeun saban-saban huruf kana kakuduanana jeung anu narima kana pirang-pirang sifatna madena sareng saliyana. Hadirin pendengar rahimakumullah, dina ieu kitab tajwid diterangkeun bahwa tajwid teh aya dua. Kahiji aya menurut lugot, kadua aya menurut istilah. Tajwid menurut lugot nyaeta al-ityanu bil jayyidi. Hartosna teh kadar-kadar ngadatangkeun kalawan alus. Urang maca Al-Qur'an hade kadenge ku batur ngeunaheun sehingga betah anu ngadengekeunana. Tah eta teh tajwid ceuk lugot. Atawa aya deui at-tahsinu. Hartosna teh kadar-kadar ngaluskeun. Maca Quran teh alus. Bacaanana dialuskeun. Warattilil Qur'ana tartila. Sing tartil maca Quran teh ulah gerepas-gerepas tah kitu. Hiji tah. Kadua aya deui tajwid ceuk istilah. Kumaha? Ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahiqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalika. Ilmu paragi nganyahokeun ngadatangkeun saban-saban huruf. Jadi nganyahokeun kana saban-saban huruf. Ngadatangkeun ilmu paragi nganyahokeun ngadatangkeun kana saban-saban huruf kana kakuduanana. Gitu. Jeung anu narima kana pirang-pirang sifatna. A sifatna kumaha?
ba sifatna kumaha kitu nya. Jeung saterusna boh dina madna kitu teh. Panjang pendekna, panjang pondokna kudu bisa ngabedakeun. Ieu mah kuduna bacaan dipanjangkeun teh kalah dipendekkeun, ari anu pendek kalah dipanjangkeun. Tah gitu. Jeung saliyana seueur keneh gitu. Sahabat anu dimuliakeun ku Allah, lajeng orang lanjutkeun we pasal kahiji hukumna ngaos ilmu tajwid. Ari hukumna ngaos tajwid eta fardu kifayah, hartosna kawajiban sakabeh jalma. Tapi lamun geus aya anu migawe salah sahijina maka bebas dosa pikeun anu sawarehna deui. Kahiji pasal hukumna ngaos ilmu tajwid. Ari hukumna ngaos kana tajwid teh eta teh fardu kifayah. Naon ari fardu kifayah? Fardu kifayah teh kawajiban sakabeh jalma. Tapi lamun aya anu migawe salah sahijina maka bebas dosa pikeun anu sawarehna deui. Contoh dina salembur teh sekian ratus orang nya nu ngaji kana tajwid teh aya ngan saurang anu sesana teu ngaji ya, maka sasesana anu teu ngaji eta bebas dosana gitu. Sabab aya dina salembur eta saurang nu ngaji kana tajwid. Naon atuh anu dingaranan ku fardu kifayah? Saqatal haraju an fi'lil baqi. Hartosna bebas dosa kawajiban ku sabab dipidamel ku anu sejen. Tah kitu. Aya deui ari hukumna ngaos Quran nganggo ilmu tajwid eta fardu ain, hartosna kawajiban kasadaya jalma ngaos Quran nganggo ilmu tajwid. Moal bisa bebas dosa di mana-mana dipigawe kunu sejen. Aya deui hukumna ngaos Al-Qur'an nganggo ilmu tajwid. Kumaha hukumna cenah? Tah hukumna ngaos Qur'an nganggo ilmu tajwid teh nyaeta fardu ain. Ari fardu ain teh kawajiban kasadaya jalma ngaos Quran nganggo ilmu tajwid. Moal bisa bebas dosa kawajiban di mana-mana dipigawe kuno sejen, beda jeung fardu kifayah. Ari fardu ain mah wajib masing-masing saurang-saurang. Di hiji lembur aya 200 orang, wajib 200 orang nganyahokeun apal kana di mana-mana ngaji kana Al-Qur'an make ilmu tajwid. Wajib nyahona kana ilmu tajwid. Moal bisa bebas dosa kawajiban ku sabab dipigawe ku anu sejen. La yaskutul haraju an fi'lil baqi gitu. Teu tiasa bebas dosa
kawajiban ku sabab dipidamal ku anu sejen. Aya qaidahna. Kumaha qaidahna? Karena ceuk qaidah wal akhdu bitajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana asimu ngaos tajwid eta wajib hukumna maca Quran lur tajwid banget dosana. Wallahu a'lam bissawab.